gaduh tanda tangan ayam ini baik. Dilopein guys. Dikumur dikunyah. Naon barudak? Assalamualaikum semuanya. Yeay. Tepang deui sareng kelompok 3. Ayeuna abdi sadaya bade ngawawancara salah sahiji public figure nyaeta Aya Pidi Baik. Yeay, tepuk tangan atuh ih. Tepuk tangan goyang yeay. Nah, satacana abdi sadaya bade nepangkeun nami abdi Dea Rahma Dea absen 27. Nami Abdi Devinda absen 8. Nami Abdi Nabila Filasai Zahra absen 24. Nami Abdi Sukamira 30. Nami Abdi Fata absen 8. Nami Abdi Vito absen 1. Wilujeng mintonan. Tentang naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sadaya ti SMA Negeri 3 Bandung. Gaduh Salam maksat. ke kepala sekolahna. Siap. Saha coba? Bu Yeni. Iya Bu Yeni, salam ke Bu Yeni dari si Siap. Ayah. Dari ayah, siap. Minta uang. Minta kue. Kue apa? Ya. Nggak tahu dia suka bawa kue. Gak ada maksud ka dieu bade ngawancara ayah, tiasa nyungkeun waktosna sakedap. Enggak. Dupi ayah bade Iya ngawalerna. tangut, iya suara. Oke, di sini. Oh, bisa. Dupi ayah bade ngawalerna ku bahasa Sunda atanapi bahasa Indonesia. Bahasa Sunda we. Mangga sia. Nyamuhun orang kawitannya. Di ngawitan iraha aya teh nulis novel. Abdi mah sana jalmi etangan sih nya, jangan ngilap. Tapi di tanggal sabarti tahun sabaraha gitu. Perasaan nama tahun 2008. Aku berapa tahun ya dulu? Waktu eta teh nuju Indonesia nuju kieu we sami. Terus naon anu janten motivasi ayah salaku panulis. Daya padamelan. Daya padamelan seur waktos gaduh komputer tiasa macat tiasa nyerat tiasa aos janten nyerat teh. Dupi ayah janten penulis teh mangrupikeun padamelan nu utami. Itu pengadaman utami mah menyantuni anak miskin, ibadah, sholat, tahajud, puasa, eta utami Ya, mah. mantap. Eta mah iseng-isengan we eta mah. Pami aya waktu nyerat, nyantenya naon sih? Ayah upami nulis buku teh kenging inspirasi di mana sih? Inspirasi mah sok aya di tengah-tengah perjalanan nulis janten hari ide mah ide awal teh misalnya yang nulis gitu. Itu teh ide buat kanggo abdi mah. Hayang nulis tah eta teh ide. Terus nulis we sangeunana naon ngacapruk. Kan ge aya inspirasi di tengah jalan muncul. Kita dibongkar gitu. Manawi kantos rumaos jenuh nalika ayah salaku panulis. Abdi mah kanu naon ge jenuh gitu. Abdi mah teu aya anu raos nya dan ada novel oge rieu
resah. Tapi ku tetep we gosol we tetep we da teu aya pagawean teh nya. Gabut. Mun salat abi mah wah rajin sebut pisan. Eta mah semangat abi mah. Mantap. Nah, aya milih Bandung lebih didikan atau cerita di neraka? Sana abi orang Bandung. Amun nulis di Papua. Cinta Bandung ya. Mangartos saya. Bisa. Dupi keluarga ayah ngadukung ayah jadi penulis. Ngadukung wae naon oge. Da tara saling ini. Tara saling naonnya masing-masing we lah. Sok we hayang kumaha gitu. Nu penting mah transfer. Nu penting mah ieu tah. Iya. Artos. Kumaha sikap ayah upami ayah jalmi anu niron karena hasil karya ayah. Nah, kumaha tah? Nya karunya we. Nah, buat karunya. Nya karunya si eta nah. Kena kan kanyahoan era. Iya sih. Kena teh kabogona teh ditinggalikeun padahal mah nang nyontek. Iya. Padahal mah nang niron. Ngutip ya. Aya nu kitu seueur. Ih, seueur aya, seueur. Sok aya lalaki kamunya. Iya. Nya. Ngintun kuat. Terus teh ari kamu nanti terus udah tahu ya terus terang gitu di bukuna sok isin teh gitu. Abi ke Kang Tos ngaku maunya ternyata terus aja di kebun binatang isin. Sugan teh can aya. Aya kumaha sih carana sangkan jadi penulis anu handal sapertos aya teh kumaha? Tips and trick. Tapi mah terang trik-triknya sih, tipsnya terang nyerat we jantan dirinya lira gitu. Iya. Awonnya emang tos awon gitu, sayanya emang tos saya gitu kumaha we lah. Tara aya tips, tara aya teori nulis we. Soalnya lamun teori wae emangnya Liar. jadi nanti ngomong wae tara nulis nu. Tidak action. Aya guru-guru zaman baheula kerajaan. Teori we tentang bikin novel ari manehna teh bikin novel. Iya. Salah itu salah. Ayeuna nya lamun nyarioskeun karya aya anu ayeuna tos terkenal janten film Dilan 1990. Kumaha perasaan aya kamari kan kenging penghargaan penonton paling seueur di Indonesia. Kumaha perasaan ayah? Teu biasa wae. Banyak biasa wae. Banyak biasa. Ya biasa kira aku kudu jujung kira nanti. Malah abi mah tara hoyong dongkap ke acara teu tara aya. Iya padahal abdi teh nya sok ngantosan ayah gitu. Sok di notifikasi teh aya abi da males dongkap atuh. Soalnya abi teh gaduh pacalanan panjang, teh gaduh lancingan panjang, isin gitu. Bu Yeni tak terangan. Bu Yeni mah terangan, abi bakal gaduh lancingan teh opat, tetep para rondok. Terus ya gimana? Aing nu sakit. Bu Yeni aduh. Naon nu dipiharep ku ayah ngenaan film Dilan 1991 nu Aya sakedep soraan filmna teh. Siap. Iya, terus Saya mah mengharapkan filmna aya soraan. Temen daya kumaha? Kan mau katang ngomongnya dia naon. Harapan abi mah nya di film Dilan teh aya soraan. Supados kadang nyarios naon di lantai gitu. Harapan abi mah eta. Terus saya gambaran. Ayeuna Dilan di mana ya? Di rumah. Dilan mah di rumahnya. Sehat. Sehat. Alhamdulillah.
nya cekap sakitu wae aya ngaturkeun nuhun kanggo waktosna sareng waleranana. Hapunten bilih aya kalepatan. Mau. Yak, aya mau salam-salam ke Bu Salam Yeni. kanggo ka Bu Yeni. rencangan abi nu ngaulang di SMA 3 sing garadu artos seueur. Amin. Aku juga. Sing sararehat. Amin. Saya juga. Sing di pibangga ku siswana. Amin. Iya. Ya. Terus. Ayo bisa dikonekin ke HP nggak sih? Ya, jadi ini klarifikasi ya dari kita berdua. Mas Fatah. Aduh. Suaranya harus. Ini siapa yang ngerek? Hah? Satu, sabar. 1, 2, 3. Ah.